Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya. Langsung aja karena intinya kelak gede. Hampurannya orang jarang nyian konten, jarang upload gitu. Lain teringat orang ge, tapi nya gitu teh awak kerada kurang sehat karena cuaca enak tenentu, kadang hujan kadang henteu. Misalkan enak poe minggunya perepan gawe hujan ada waktuin konten, namun bisa hal mah orang rek maksakeun aja tengah awak ge pada rek nyin konten di mah, rek nyin konten naon rek cover lagu udah aku sakur direkam make HP unggul mah teu jiga kamari gitu ka studio lah senajan surana anger ge gitu. Dan pi kontenen pi kontenennya kebetulannya kamari cuaca rada halus gitu poe minggu. Orang nyieun konten video jam puisi lucu lah, siga baheula geuningan aya puisi Sunda anu lucu nu bahasana campur geuningan kaos gitulah nyen video kitu. Eta ge sih teu ngeunah awak pilah maksakeun gitu. Dalam menhayo-hayohan we konten mah meureun channel urang moal maju ka anger we jalan di tempat. Yang soal ngopinya hampura can bisa rilis lah, loba halangan itu ieu, loba gogoda. Sebenarnya orang geus sieun teh mikiran aja. Mudah-mudahan we atulah halangan deui lah jangan sut ngopi. Ayeuna orang mau janjinya jasut ngopi mah mau janji enak bakal tayang tawa misalkeun minggu hareup tayang sut ngopi ke mulai syuting moal kewelah saanyasena pemeran lain kayak kurang dibikin behind scanner ya sut ngopi mah dalam yang konten biasanya kurang daek cover lagunya sengaja suara pas-pasan ke, tapi meureun kieu langsung direkam ku HP teu ku kamera teu make mic lah, langsung main gitar. Da urang can boga peralatan anu pisan. Jadi modal HP kentang. Jalan-jalan konten teh pabelit jeung hirup lah. Gawe gitu capek. Da urang sadar urang can maksimal gawe jeung YouTube. Jadi YouTube teh can mere duit ka urang teh, tapi lamun YouTube geus mere duit mah ka urang nya cek kasarna geus asup AdSense lah. Urang rek leuwih giat nyen video. Kan ayeuna mah YouTube can ngagaji urang. Jadi urang harus terus-terusan fokusnya ke YouTube. Urang meureun moal dahar, adik urang meureun moal jajan. Kitu mata mesti pabelit lah. Bisinya dan marapan konten di urang gitu terupload gitu ka mana bisi aya gitu hampura yang orang teh ingat lah. Kalau coba di Australia pabelit jeung gawe mah kumaha cara rapi urangna sih manyong awet nih konten kieu babacot teu pararunggung mah nya atuh da meureun teu rame. Orang video geus ayana geus nang masang-masang video hiji-hijina tinggal aya ngarangkai jam puisina lah. Masih mikir kitu lah lieur da teu nyuruh ti batu lah nang mikir sorangan gitu. Puisi lucu-lucu lah. Part hijina ke kurang dibikin part 2 na lamun rame gitu ya video puisi rame ke kurang dibikin part 2 na. Namun cover lagu ya orangnya, tapi jika kia cukup langsung direkam pakai HP. Berang ya rencana rek ngoper lagu
Palangkasini gitu nu di agel Jatnika lah. Nu saeutikna kieu teh laguna teh. Palangkasini siga geus beakeun manusia dahan tresna geus jadi pegang asih mucicip diri suwanci aya kene kos itu tapi repna nu meunang mah ya sumpah nyeletit anjing asa hirup urang kamari-kamari keur bobogohan keur can jomblo jika ayeuna repna teh kieu geura di talaga teh anjeun anu meuni mas kitu udah mate ngeunaheun kan lumayan lagu nama sorana mah henteu teu ngeunaheun sorana mah kamana kapal lagu juga kitu can bisa maksimal lah jeung videona curang ge urang masih mendalkeun HP gitu pan ada batu mah laptop geus aya jeung kapal lagu teh mic baroga kamera araya jadi alus dijen video klip ada orang kan namun teu bisa laptop kamera teu boga jeung urang ieu ngumpul-ngumpul ieu teh yang meuli laptop lah karena di kamera mah bisa ngarentang gitu loba cuma hampurannya lain urang teu inget sekali di hampura ku urang diusahakeun meureun nya urang teh janjinya 2 poe ka hareup lah isuk pageto lah urang eta naon teh video nu puisi lucu rek dirilis urang manehna rek ngageder jeung kata-katana alhamdulillah awak sada lumayan lah siap gadang deui lah jangan konten gitu urang ge butuh kitu dukungan support di marane butuh urang ge hiji subscribe di marane jeung urang mah berharga pisan lah nuhun anu geus setia gitu anjir setia anu geus ngadukung terus lah kana urang kana konten urang ya ngadukung terus kana konten urang senajan konten urang juga kieu hatur nuhun pisan urang mah bangga kitu ayeuna hiji video urang di lalajoanan cepat dibahasana ku 100 viewers leuwih bangga da eta mah viewers murni lain beulian lain ayeuna kumaha kitu teh teh murni teka ti marane lah jadi video orang kan orang teu pernah mah saena maneh kudu aja orang kudu subscribe urang teu kan mah ena marane rek subscribe urang syukur alhamdulillah nuhun gitu ento oge teu naon gitu urang mah da teu maksa nya sakitu lah meureun heulanya tur nuhun sakali deui nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.